Hadirin yang berbahagia, tibalah pada acara yang ditunggu-tunggu, yaitu pelepasan siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Kadugede tahun ajaran 2023-2024. Pelindung Bapak Rida Jaya Buana SPD MPD, penanggung jawab Bapak Denny Hidayat SPD, koreografer Ibu Dr. Andah Lela Susilawati, Ibu Anissa Fitria Wulandini MPD, penata artistik Ibu Siti Mulkiah Abbas SPD, dan Saudari Revalin, penata musik Bapak Dr. Andes Didi Juanedi, dan Ibu Bunga Tania Kuning SPD, penata teknik Ibu Anita Rahmawati SPD. Selamat menyaksikan. Demi bangsa satemena hirup teh geus mapasangan ringkang, mungguh berang jeung caangna, mungguh peuting jeung weningna, mungguh lahir jeung batina. Eusian ieu ringkang mapasangan ku amal kamuliaan, ciri bukti bakti ka ilahi. Pon kitu deui dina ringkang kamanusan, aya mangsana datang, aya mangsana mulang. Najan hate kabeku kaberat, ku urang pinasti karandapan, mulang jeung datang pinasti kateang. Ampun nun paralun ka Gusti nu Maha Suci, nu nyiptakeun bumi jeung langit jeung sadaya eusi, nu disembah tina asma ya Allah Pangeran abdi. Sampun wahapunten menawi tatamu saha rumaos uwa leledak sakedap antosan heula uwa mundut kasalira sejak ngembarkeun bewara sakumna balarea pun sampun wahapunten. Tuh atra ngalut ngalapring gending geura ramekeun brarmiang geura papageun, bur payung geura bukakeun, bur payung geura bukakeun, bur payung geura bukakeun.
jengkak kilengser cengkak sabab rewas menang tugas mangrupi utusan ratu mapaksang raja nu datang samemeh walengser miang mereskeun heula raksukan samping poleng dipagehan totopongna rada condong kumis baplang diusapan mata pantes jeung kawesna saatos uak mah pantes kakara walengser miang.
Mugi Gusti nang